Aing lebih sagininya aing buburu ya. Bawaan jarami. Duit teh sabaraha. Nah, tapi udah ada lumayanan. Daripada uang pemasukan pamajikan di imah ngaberwak wae pusing. Minta lapung apa pamajikan aing dengki. Apakah lah ku aing dijalani dengan tabah. Lumayan buburu kieu ge lah. Asal jongjon jempe pamajikan. Aing teu pati pusing. Asosan euy. Kabeh we ngajaran dia. Sawah. Juga si paman gawe naon papanasan. Paman! Hei! Naon? Kadia sakedong. Eta ulah papanasan. Bisi ireng. Kadia. Aku pergawe lah. Kagak puas ya mah. Aya bisnisan. Kadia daripada papanasan ieu mah leuwih elegan, santai gaweuna genan. Kuat. Bisnis. Diduitan. Heeh. Boleh lah. Kadia sakedong. Layan ulah sia aku gue aing. Bawa mau hakaneuna tuh, sia teh. Henteu eta keur gawe naon di dinya? Keur eta teh mindah-mindahkeun jarami aing buburu, Deng. Deng aing buburu. Buburu pan aing di imah cicing we, pamajikan aing ngaberwok wae pusing. Pasti atuh. Yo, Naon? ayeuna mending kene milu kana organisasi orang paman. Sia goblok organisasi mewah goblok. Pan aing lulusan organisasi ledi. Ledi. Heeh. Aing ledi teh naon? Organisasi Lembaga Edukasi Deo Internasional. Aing geus terlatih paman. Ya, percuma tuh boga adi beunghar. Beh, teu dimanfaatkeun. Daek gawe kitu papanasan. Ke hidung Aing dulur aing pira ku nipu ka dulur aing capak ai sia teu balik sia mah. lain nipu atuh ieu mah. Da moal bet bebeakan ieu moal nepikeun ka ngabeakeun pakaya segala rupa atuh paman. Di sisi hayang apal jiwong. Memes sia asupan ledi aing ti heula goblok. Pan aya mah jeung kolaborasi atuh. Ngan aing mah geus insaf. Moal lah. Erek insaf bener. Moal salah tepat tipu aing. Kajian eta beuki irang ke. Wae aing ngeda geus insaf. Bener. Lu bener aing mah. Sok pikiran deui daripada ayeuna cacapeanan ayeuna ngurus nu kitu patut gawena lila hasilna saeutik. Kaidung-hidung awak. Dia mah kawas setannya ngajak teu balik. Ye? Iya meureun jalma anu berbentuk setan berbentuk jalma teh sia meureunnya ieu. Pek wae ngomong naon anu penting mah ayeuna aing mah gawena santai paman. Ulah sing insaf sia teh goblok insaf. Justru aing keur menggoda jalma-jalma anu lemah iman. Siap lah ngaperkeun di aing. Ya, gitu atuh. Di tadi ambe teu kudu ngabuda aing. Panas aing Ya, oke ya. beneran urang ke can barang dahar pan. Ya puju. Nah, ayeuna bagian urang nu gawe. Jor. Pamanang ke bagian action. Apa aing ngarti jeung Heula. teh ngadi aing ka dia jeung. Daguan di dieu. Apa aing geus ngarti Jor. Apa skillnya? Geus apal aing mah geus paham atuh masalah ledi mah. Bang. Tulungan. Naon atuh? Itu si kakak Kunaon? ngadak-ngadak demam tina sukuna jiga nama nyeri suku. Lah, anu aya demam kana suku aing mah. Bener jiga nama tadi kapaut ku itu tuh ku hinis tina sawah. Anu bener? Bener. Ya, khawatir mah nya titah gawe nu kitu. Tambahan buru. Muriang. Nya, ayo. Ih. Ampun, anjir ka dieu ye. Ayo. Anjir ka dieu atuh pancen di saung. Salah paman, bakat ku panik. Khawatir aja gaukan. Saung mana heula bener? Itu saung sawah. Ayo. Oh, ngali ampun ayo digigiwing atuh. Itu rusuh, bisi kaburu kumaonam. Ayo. Aduh. Wah, bagi bangkak ieu. Ieu kunaon ieu?
Bina-bina teuing kieu ge nyautan ya. Kunaon wa? Kapacok. 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 Keur kurang-kurang dina Jarami. Warai weling gitu. Atuh kumaha pe bawa ke rumah sakit ka dia? Geus saya we dibawa paman semua bisa istirahat mah. Aduh yuk nya. Biayana wae. Eta kumaha ka dituna ieu? Teu boga duit urang mah. Minjem heula aing dek, Kak. Atuh maneh kudu ting make biaya. Atuh kakak panek ka rumah. Bina-bina teuing wa nyeri ya. Maneh teh cager sang jampe heula. Teu paman biayaan Kapan aya nama aya RCPS? Segieu teu kuat ya. Cepat ieu mah cepat urgen ieu bisi kaburu kana sarap. Ieu bisi mapa aja ya SD Kalau ya. kana sarap teh turun kana bool, boolna bakal nongtot ieu mun kieu. Iya, Ripu. Aduh meni baruh kieu. Tuh. Hei. Oh, Sianya nyeri teh. teu aja. Bina-bina teuing. Sok paman, buru. Buru utak-utak wae atuh. Udah hidang buat 5.000 perak kaos minta beli bala-bala. Mah itu mah moal cukup paman mah kana naon. Beli obat merah. Ieu mah kudu diinfus. Diinfus. Ieu mah parah. Sia. Anjing goblok. Rada badak. 200 ya minimal. 200. 10.000 mah ieu mah 2 kalian modal. Mamahi. Kudu aya wayahna. Ieu karunya daripada ke merasuk kana otak. Kumaha aing mah apa ya? Maaf ya atuh ieu mah Oh, ke tuh, kana bang, otak. Kana jantung, Aing pangpana mah. ke kana bool. Ya bakal ke kantor aya we Teu bisa teu mahi Kak euy. Oh, mau cukup ya mah paman Mau 100 cukup. mah. Astaga, aing ke bakal tiket kumaha? Ya, lu penting mah urang heula atuh. Ah, kata dari ge tanggal gajian, ieu mah nu penting mah nyawa heula. Penting mah ieu. Aing pangmokeun wayah nanya Bang ya. Yap. Urang paman sok istirahat. Saya we lah. Sorangan gawe. Arek gawe bawa ke RFS ujung Mang Jiwa tah. Antar Oh, ieu mah geus muriang kieu, gusti teh. Kade. Awas. Ya wae barang gawe sakit tuh ge beri ampun. Dari kan. Gila ya wae heueuh. Untung aya si Mang Jiwong we. Aing teu kaganggu mau ka kantor teh. Mang geus salah. Oh salahnya. Lebih celah lagi. Pan aing Sewa. Heeh. Mudah cak. Mudah euy. Daripada ngurus nu kitu patut Jarami. Jadi aing ti ayeuna asup deulai di dieu ah. Asup deui lah. Heuh nya. Gampang isukan eureun mah. Dicap mah nya. Lamun geus jeung ieu apartemen 10 tingkat. Geus beunghar. Geus beunghar miskin doi. Kur beunghar. Beunghar. Ya, Pak. Siap lah.